belajar setik-etik saetik kurang teh pasrah ka Gusti Allah, makin hari makin pasrah, makin hari makin pasrah. Nikmatna ibadah teh ku pasrah. Ginahin lamun urang geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Engke ge urang lamun berusaha mungkin seminggu, mungkin sebulan datang. Engke datang biasana di jero salat. Kehambaan urang ka Gusti Allah teh engke datang di jero salat rata-rata 99,9 ke datang dina salat. Urang mah kuarikan tengah hamba ka Allah zahir hungkul sehingga salat eta berat, salat eta capek sebab tengah hamba dibawa ku nafsu. Ketika ngahamba mah ngeunaheun ka Allah, Allahu akbar. Abdi datang ka Gusti teh lain mawa atas nama kiai, lain atas nama haji, lain atas nama ustad, lain mawa atas nama bupati, gubernur, lain mawa atas nama polisi, lain mawa atas nama abdi. Abdi mah hamba Gusti. Ditukar di luar masjid kabeh. Disimpen abdi mah hamba. Geus neuleuh sasahat di jero masjid damai. Jasarua hamba. Eueuh sekat di jero masjid teh. Moal nyarekan ka jelema teh jasarua hamba. Tapi lamun urang mah mawa kemuliaan ka masjid, asa aing kiai. Begitu imam lain deui. Hoi, saya teh nu imaman. Ditolol meureun. Eta kan mimbar nu aing. Kunaon di sliding tackle Gus? Je, emang sirkuit. Nah iya, aing mah ngamamu aing mah kasih ya. Udah kamari jadi imam bego meureunana. Teu nyawan aing kiai meureunana. Pana aing kiai di dieu teh, aing mama, aing abuya. Teu aing mah teu sanggup ngaimamang kasih hina awak aing. Ka masjid dibabawa kos kitu. Moal rapi. Moal rapi atuh kajian ku kumaha.